Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih Ya Dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-78. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarawa basajan. Mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Sakedap ka para pemirtub boh bilih hoyong di absen dina seri anu pamungkas, mohon dina seri anu ka-80, mohon mangga kantun masihan komentar atanapi pairan ku nyebatkeun nami sareng linggihna di mana. Sakali deui boh bilih ka para pemirtub hoyong di absen dina seri anu terakhir, seri anu ka-80, mangga tiasa masihan komentar atanapi pairan dina seri anu ka-78 ieu, mohon diantos ku Mang Gurunya. Oge tong hilap boh bilih bade ngintun donasina, mohon insyaallah seri anu ka-80 ieu dongeng urang tamatkeun. Mohon diantos donasina kanggo Kang Heri Supriyadi nya. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sababaraha cahaya beureum anu tayalian si Odo jeung anu sejena pating sureuwuk di awang-awang sarta beuki lila beuki ngajauhan imahna Pak Obar. Wah, saha ngaranna dukun anu ditah maneh teh? Ceuk hiji cahaya beureum ngalungkeun pananya. Si Odo ari tina sorana mah, "Pak Opai." Temal cahaya beureum anu keur diapit ku dua cahaya anu sarua. Wah, si Opai. Atuh mun ngabangus ti tadi koplok. Da aing oge nyaho ari manusia anu eta mah. Pan urut dudungan aing eta teh. Pan maneh oge teu nanyakeun heula ari tadi mah. Ngan ukur menta dituduhkeun ka dukun anu marentah ka aing. Reg cahaya beureum anu sorana si Odo eureun heula. Anu sejena oge pipilueun pating surubukna. Wah, pasarahkeun we eta mangkeluk mah ka Kangjeng Raja. Maneh jeung maneh, hayu, mari lu jeung aing. Ceuk si Odo ngabagi-bagi pancen. Belesat, geus kitu mah cahaya beureum anu diapit ngabalesat ka belah kulon. Ari anu tilu deui mah pating surubuk muruk ka wewengkon Margawani. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, canggeus lumayan lila antarana tilu cahaya beureum kakalayangan meteran hiji imah. Nyatana imah Pak Akas anu keur dicicingan ku Bah Opai jeung kunu sejena. Seot, jeleg. Siga anu geus dikomando heula eta cahaya beureum meh bareng pating sirorot kaburuan imah. Sarta anu saterusna mah larobah wujud jadi tilu prajurit anu pohara garagahna. Wah, daguan heula we maraneh mah di dieu. Lamun ayana naon, kakarek nyamperkeun nya. Jeung omat deui, ulah nepi ka aya anu leupas. Ceuk si Odo rutret ka dua baladna. Dua prajurit anu diajak nyaritana tibang arunggeuk. Buri nyai, kalayang, bus. Wujud si Odo robah deui jadi cahaya beureum. Pikeun anu saterusna mah ngalayang kana suhunan sarta asup ka eta imah. Cileg, sanepina ka tengah-tengah 5 jalma anu tayalian Bah Opai jeung anu sejena. Anu harita masih keneh ngariung di patengahan. Si Odo robah deui kana wujud prajurit. Nepi ka pating rarenjag Bah Opai jeung anu sejena mah cabab jerim anu datang teh eus tuning anyar pinanggih. Saha di sia koplok? Ceuk Bah Opai tutunjuk ka si Odo. Buri nyai, jeleg. Kalayan teu kungsi nemalan heula, langsung bae si Odo robah deui wujud jadi jirim anu pikesieun. Sia geuning sarejo. Haje geus bisa mancala putra mancala putri ayeuna mah euy.
Cimanya wae geuning karek mulang ha. Sanggeusna nyahoyen anu datang teh tayalian si Odo. Ba Opay mah siga anu bungah. Wah, teu kudu loba tatanya. Gancang eureunnan kalakuan jahat sia. Ceuk si Odo ngomongna tandes kacida. Goblok, geus ngahakain nyaon ari sia heh. Bet jadi culangung kieu kehet. Wah. Aing geus lain Odo anu baheula. Anu beunang dimangpaatkeun ku sia. Ayeuna mah aing geus asup Islam sarta geus biluk ka Raden Aris. Ngan gebeg nepi ka pohara ngagarebegna Bah Opay jeung anu sejenna mah mangsa si Odo ngomong kitu teh. Jadi sia teh biluk ka si Aris heh? Oh, ulasan jin jeung sababaraha manusia anu dititahpikeun nyelakakeun Raden Aris oge geus dicerek sarta kabeh dibawa ka nagara aing. Sia kurang ajar, cek Bah Opay langsung cengkat kalayan amarah anu katembongna dubadakan ngababela. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru nempok kitu mah kabeh baladna Bah Opay oge gancang bae nuturkeun cengkat. Kaasup padang anu harita gura-giru ngadaragdeg ningalkeun eta rohangan kalayan paroman beungeut siga anu kasieunnan pisan. Geus ngambe bibit-bibit pipaseaeun siga nama. Rek kumaha ayeuna Saropay? Kasakten sia geus eueuh nanaonan ayeuna mah masing rek dihijikeun jeung cucunguk anu karan itu oge. Ceuk si Odo tutunjuk ka Bah Opay jeung katilu baladna. Kurang ajar, dipojaran sia ku aing mah. Ceuk salah saurang balad Bah Opay. Siga anu langsung muncak amarahna. Serat. Meh barang pisan Bah Opay jeung tilu dukun anu sejenna maresat pakarang anu jadi gagaman pusaka andalanana. Aya anu rupana keris, aya anu rupana bedog petok, aya anu rupana trisula gagaman pusaka Bah Opay jeung tilu baladna teh. Ari gagaman pusaka Bah Opay mah mangrupa keris sarua jeung baladna anu saurang. Si Odo mah malah seseurian nempok itu teh. Buri Nyai, gebur. Kabeh gagaman pusaka anu aya dina keupelan opat dukun dubadakan pating galebur dibuleun ku cahaya beureum. Buri Nyai, belesat. Teu kungsi loba panca kaki deui. Opat cahaya beureum tina gagaman pusaka Bah Opay jeung tilu baladna pating balesat ngahujanan jirim si Odo. Gebur! Mangsa saeutik deui opat cahaya beureum anu pating balesat dina gagaman opat dukun rek keuna teh. Jirim si Odo oge dubadakan ngagebur dibuleun ku cahaya beureum. Dua leungeun si Odo rada didorongkeun siga anu keurenahan. Wuruk. Opat cahaya beureum anu pagesek jeung cahaya anu ngabuleun si Odo nepi ka ngabalukarkeun sora anu ngaguruh. Bah Opay jeung tilu dukun anu sejenna teu sirikna ti papareket mangsa ngadorongkeun gagaman pusakana sewang-sewangan nepi ka langsung rarenung kesang tina tarangna opatanana oge. Teu beda we jeung anu geus ngadahar sebelak anu loba teuing ladana. Wuruk. Pagesekna kekuatan antara si Odo jeung pihak Bah Opay beuki rosa nepi ka sora ngaguruh anu dibalukarkeunana oge beuki tarik kadengena. Wah, rasakeun sia. Si Odo ngajorowok ku hara tarikna. Sanggeusna nyentokkeun heula sapasang leungeun sarta anu saterusna mah didorongkeun satakerna. Sabu! Cahaya beureum anu ngabuleun si Odo nyaret opat cahaya anu pating salebrot tina gagaman pusaka opat dukun. Biar! Antuk namah cahaya beureum anu nyebrot tina gagaman opat dukun teh baluyar disusul ku nembragna cahaya beureum anu cikeneh didorongkeun ku si Odo. Wadaw! Celeng, jedak, gedebut. Bah Opay jeung tilu baladna nepi ka pating garwak pohara tarikna disusul ku awakna anu ngarat celeng sarta pating jaradak nengar tembok sarta anu saterusna mah pating gedebut ningang lante imah. Kerajat, hos! Canggeus dukun anu opatan kekerjatan heula sakedeung mah Bah Opay jeung tilu baladna
meh patutur-tutur pisan pating careklek ngalepaskeun nyawana. Wah, salah maraneh eta mah. Kapanan ku aing oge geus dibejaan. Moal mampuh ngalawan aing ayeuna mah, sanajan kakuatan maraneh dihijikeun oge. Kitu gerendengna si Odo, canggeusna nutup deui ajianana. Kituna teh dibarengan ku rutret kaopat layon, anu kaayaanana estuning pikawatireun pisan. Nepi ka tarutung sarta ngepulkeun haseup ipis anu nyambuangkeun bau hangit. Buri nyai, jalag. Geus kitu mah wujud si Odo, robah deui kana jirim prajurit, geudig kaluar ti eta imah, nyamperkeun dua baladna anu dititah ngadaragoan di buruan. Rada kurang kerung si Odo mah, mangsa ngareret ka palebah dua baladna teh, sabab tetela harita teh dua baladna kasampak keur narungguan dua jalma anu geus dibarengkos dina kaayaan kapiuhan. Padang geuningan anu dibarengkos teh ari anu saurang deui mah awewe anu salila ieu jadi bade gana paakas. Wah, lepaskeun we awewe anu eta mah, da teu nyahoun nanaon, ceuk si Odo. Canggeusna aya di hareupeun dua baladna. Salah saurang baladna si Odo gura-giru bae ngudar tali anu ngabarengkos bade gana paakas. Wah, bawa anu eta mah ka karaton, ceuk si Odo nunjuk ka Paadang. Dua prajurit baladna si Odo tibang arungeuk. Buri nyai. Dua prajurit baladna si Odo rarobah wujud jadi cahaya beureum sarta anu saterusna mah ngabuleun awak Paadang. Buri nyai, belesat. Sanggeus robah jadi cahaya beureum mah gancang bae si Odo miheulaan ngabelesat ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku dua baladna anu marawa Paadang anu masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Cag urang tunda heula kaayaan si Odo jeung dua baladna anu mawa Paadang ka nagarana. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kaayaan di lembur Jatilinduh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, nitih wanci anu mustari ninggang mangsa anu utama antukna poean kawinan antara Jang Aris jeung Neng Yasmin anu dibarengkeun jeung kawina Jang Didin ka Nyi Adah teu burung cunduk kana waktuna. Dina mangsa panon poe masih keneh rada genah dipake moyan, di buruan imahna Kang Husna geus ngagimbung puluhan jalma. Anu maksudna mah kabeh oge sarua, sejanganteur dua sobat anu dina poe harita rek pangantenan. Bolasan lelaki anu pakeanana saragam geus ngajajar nyarekelan angklung, kendang, tarompet jeung pakakas gamelan anu disareren dina tak-takna. Goong mah digarotong kuduaan, tukangeunana geus ngajajar wanoja jeung ibu-ibu anu naranggeui babawaan. Garelis pisan da puguh oge geus didangdanan. Oi, gancang pasangkeun papatasanana. Jang Aris jeung Jang Didin geus datang. Jorowokna saurang warga ka sababaraha urang lalaki anu harita keur ngagimbung muput balon anu dijieun tina kertas wajib anu geus siap pikeun diapungkeun. Kabeh mata siga anu kalinglap mangsa ti jero imah ngurunjung Jang Aris jeung Jang Didin anu sarua geus didangdanan teh. Karasep tur garagah pisan, komo Jang Aris mah cahayana oge nepi ka hibar. Teu saeutik wanoja jeung ibu-ibu anu nepi ka pating polohok sarta siki panona meh-mehan coplok. Tilu urang lalaki anu kabagean utara atur teu sirikna popoyongkodan mangsa nitah kulawargana Jang Aris jeung kulawargana Jang Didin sangkan nempatan jajaran tukangeun anu mawa waditra. Di tukangeunana ngajajar anak-anak Bah Samiri jeung Lurah Mayakpak anu tetela geus araya di dinya. Cahe bah. Lucu jangat mon. Mani aya-aya wae ih. Puluhan warga anu keur araya di dinya. Boh lalakina pon kitu deui awewena nepi ka pating ceuleuketeuk pating barakatak. Mangsa ti jero imah pating kurunjung Bah Samiri jeung 10 santri anu ngarengklak dina kaayaan geus marake dangdanan ala kilengser. Gambar kumisna oge pangbaplangna Jang Atman mah muringkel nepi kana pipina. Nya sakadar ngaramekeun we meureun eta mah da biasana ari lengser mah anu mapag panganten. Jang Aris Jang Didin jeung kulawargana katut anak-anak Bah Samiri mah tibang pating serenge. Mangga dipayuneun jajaran gamelan Bah Jang.
Ceuk saurang lalaki anu utar atur papayongkodan ngatur jajaran pikeun Mbah Samiri jeung 10 santri. Anu nempatan jajaran panghareupna teh jadi Mbah Samiri jeung 10 santri ayeuna mah disusul ku jajaran anu narabeuh waditra ulah wargana Jang Aris jeung anu sejena. Dina kaayaan kitu ujug-ujug berebet dor 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 cileger. Pating berebetna jeung dar-der-dorna runtuyan pepetasan anu digantungkeun dina balon kertas wajit anu geus diapungkeun namimitian miangna aleutan 2 panganten ti pihak lalaki. Dar anu marawa waditra nabeuh pakakasna sewang-sewangan mirig lengkah Mbah Samiri jeung 10 santri anu pating arengklak pating arigel dibarengan ku sura-seuri kasakur warga anu ngantai sajajalan. Jangan pan. Itu tempo heuy Mbah Samiri. Heuy deuh, sok aya-aya wae pikasieurieun teh. Warga Jatirinduh anu narempo kalecuan Mbah Samiri jeung 10 santri jiga anu barungah pisan, pating keleuweuh pating ceuleuketeuk sarta pating barakatak nepi ka teu saeutik anu akei-akeyan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanepina ka anu dijugjug nyatana kahareupeun palataran panggung anu pernahna pagigir-gigir pisan jeung imahna Lurah Asep. Tetela geus aya mangratus waratus warga anu daratang langsung bae 2 panganten lalaki dibageakeun ku jalan ngongkorongkeun runtuyan kembang malati Kajang Aris jeung Kajang Didin. Sanggeus 2 panganten lalaki katut kula wargana dariuk dina panggung teu lila antarana pating kurunyung anu ngabringkeun 2 panganten awewena Neng Yasmin jeung Nyi Adah diapit ku 2 kolotna. Garelis pisan katempona teh komo Neng Yasmin mah kagelisanana oge nepi ka nutupan kagelisan sakabeh wanoja anu aya di lembur eta. Beuki lila warga anu daratang beuki loba sok sanajan palataran di sakurilingeun panggung kawilang lega oge nepi ka pagagelek teu sirikna silih sedek. Barudakna mah nepi ka loba anu belaan daraek kana tatangkalan alatan panempona kahalangan. Perung acara kawinan dimimitian mangrupaning acara dipapai hiji-hiji nepi ka antuk nama nepi kana acara ijab qabulna. Mbah Samiri Lurah Cilanjung, Lurah Mayakpak jeung welasan inohong ti saban lembur kapato jadi saksi dina lumangsungna eta acara. Sah ceuk kilebe rutret ka para saksi sanggeusna Jang Aris ngucapkeun ijab qabul di hareupeun sarerea. Sah cenah para saksi meh bareng nembalan. Orse, alhamdulillah. Rupa-rupa pamolah warga sanggeusna nyaksian ijab qabulna Jang Aris teh aya anu ngucap alhamdulillah kalayan paroman nembongkeun ka bungah, aya oge anu sarurak nepi ka ajarag-ajaragan malah mah teu saeutik anu pating saruit sarta pating kaleprok oge. Sanggeusna para saksi nyebutkeun sah mangsa Jang Didin geus ngucapkeun ijab qabulna oge, hadirin oge sarua nepi ka sarurak euyah-euyahan sok sanajan awor jeung anu pating ceuleuketeuk. Sabab ari samemehna mah Jang Didin nepi ka 4 kalina salah wae mangsa ngucapkeun ijab qabulna geumpeur sigana mah. Sarengsena ijab qabul diteruskeun deui kana acara sungkeman nepi ka loba anu ngarcelakeun cimata hadirin oge. Mangsa Jang Aris jeung Jang Didin ngerumah suku sarta menta pangampura kanu jadi kolotna teh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeus rengse acara itu ieuna Jang Aris dariuk rerendengan dina kursi ukir anu dipapaes ku kekembangan. Jang Didin oge teu jauh beda nurub cupu pisan katempona teh Jang Aris jeung Neng Yasmin mah mata kabita pikeun sakur anu narempona tapi teu lila dariukna teh gancang bae 2 panganten narangtung deui mangsa hadirin mimiti ngantai sasalaman. Berak weh geus kitu mah parasmanan dihibur ku halimpuna heulang ti sababaraha sinden anu jadi bubuka dina acara hiburan eta hajatan. Iraha jaipunganana oy. Ye sabar atuh kehed. Pan keur dalahar heula. Mata kabuhulan atuh nempo getak entong keur barang gaya mah oy. Geus teu sabar atuh da urang mah oy. Dalang anu rek ditanggap wayangna oge alus cenah oy. Anu ti Giri Laja. Oh, Suheri Sunaria kitu. Nya heuh atuh.
Saha deui? Sajaroning dalaharna teh sawareh warga mah pating galecok jeung pada baturna. Kalayan kabeh oge ka tembongna siga anu barungah pisan. Pak, palurah, palurah. Keur kitu aya saurang warga anu sasaladak ngadeukeutan panggung. Hari weus-weus nyampeurkeun ka Lurah Asep. Yeh, aya naon Kosim? Cek Lurah Asep kurang kerung neuteub kanu anyar datang. Aya gubernur, bupati, sareng presiden, Pak. Lain Lurah Asep Pungkul anu nepi ka ngajarenghok mangsa eta lalaki anu disebut Kosim ngomong kitu teh. Dalah kabeh hadirin oge sarua pating jarenghokna sarta langsung rarecok kalayan nembongkeun paroman anu sama sakali teu neundeun rasa percaya. Yeh, cag heula nya hei. Sakali deui ka para pemirtu boh bilih hoyong di absen dina seri anu katerakhir. Mangga serat nami sareng linggihna di mana dina kolom komentar seri anu ka-78 ieu. Diantosnya kumang guru margi dina seri anu ka-80 ieu dongeng urang tamatkeun. Tong hilapnya diantos donasina. Cag per mios.